Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuna lauk nakarama para bahayam na cecempe. Nuna liuk memang rada ketinggal lobangan hanya kal ngajawab salam can kompak kabeh. Melak jati sisi lewung di Ceboran make cai pilih silarang bisi bieu keur malaweng urang cobaan sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, ridho, sadar, syukur. Mugi-mugi nu ngajarawab salam tarik dibarengan ku karidoan tur keikhlasan sing laloba duit. Nu boga hutang sing buru-buru geura kabayar. Nu jara romlo sing menangkeun jodoh. Nu ngajawab salam mudah-mudahan sing tiasa nincak tanah suci Mekah Madinah. Betul ngajawab salam mah sing nincak tai koto. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahillazi kana bi'ibadihi khabiran basira. Asyhadu an la ilaha illallah ilahan qadira. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyan fakhira. Wasalli ya Rabbi wa sallim wa barik wa karim wa tamim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin alladhi ursila linnasi bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira wa ala alihi wa ashabihi alladhina tahharahumullahu tathira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'miniina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaaba wal hikmah wa in kaanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sadaqallahul Azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i bil jannah. Wa qala sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, man anfaqa dirhaman li maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi bil jannah. Al hadis manani wallahu wa rasuluhu bi aqibatil murad. Allahumma ij'al hada jam'ana jam'an marhuma amin wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna wa auladana
wa zurriyyatana wa ikhwanana min ibadika salihin wa min ibadika al-muttaqin wa min ibadika al-mukhlisin. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhayr. Allahumma iftah lana futuhal arifin, Allahumma iftah lana futuhal arifin, Allahumma iftah lana futuhal arifin. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi adini mahabbataka wa ma'rifatak birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Sampurasun pakai nukumpes. Sampurasun apunten panitia mun aya kursi plastik kuing meuniku kursi plastik diberi kursi hipukieu Kang Henry kuing teh beuteung itu kagak nyel tuh bujur ka handap beuteung ada nyel pimpin jadi hese udang terus seperti itu mun aya hayang kursina kursi plastik lipuh jadi eungap Khotiratul mukarram wal muhtaram kursana muqassimil awqat pengatur waktu penjajah acara kursana kesepuhan kursana bahaji nukusim kuring lebih hormat kalian ku Allah dimuliakan. Khotiratul mukarramin para alimil ulama para juama wabil khusus sahibil fadilah kursana kesepuhan kursana al-mukarram kursana Pak Amil sekaligus sebagai ketua ranting NU Desa Pager Maneh nukusim kuring lebih hormat kalian ku Allah dimuliakan. Begitu hilap sahibil fadilah kersana rekan simkuring bahkan guru simkuring sayyidina al-mukarram pimpinan pondok pesantren Haur Kuning kersana al-ustad Aang alhamdulillah nak hadir di tengah-tengah urang sadaya nu simkuring lebih hormat kalian ku Allah dimuliakeun seluruh para kiai para ajengan para kiai nu terapa kiai jeung batur sama cai para ajengan nu teradigung takabur di ajeng-ajeng di nariungan Baparatus desa nambah hadir di tempat di berbagai jihad pimpinan-pimpinan majelis ta'lim pimpinan-pimpinan pondok pesantren allazina lam tudkar asma'hum ta'liman wa takriman lahum suasana kusim kuring tetiasa disebat namina hiji per hiji tapi insyaallah moal ngirakan rasa hormat pribados masalih pribados lebih hormat kalian ku Allah dimuliakeun fi du'ati urang sadaya mudah-mudahan para kiai perajengan guru-guru urang sadaya nu manumaranten adalah hum surujud dunya wa masabihul akhirah. Para kiai perajengan adalah lentera ieu alam dunia bahkan insyaallah babagi neon cacaang di akhirat. Mudah-mudahan maranten ku Allah sing diparoskeun yuswa bari sehat wal afiah jiwa raga amin. Diberkahkeun milik rezekina tambih berkah ilmuna sing disobarkeun nyenak santri oge masyarakat dina jalan katakwaanana sing lalangkung istiqomah dina agama keturunan pun sing saleh saleh amal iman dartiasa neraskeun perjuangan marantena amin ya Allah ya rabbal. Begitu hilap segenap para tokoh terkemuka mudah hadir di tempat para tokoh pemuda oge tokoh masyarakat wabil khusus rekan simkuring rencang baheula nu karek panghidi ayeuna kalaresan jeung simkuring ayeuna alhamdulillah sasarengan kersana Kang Haji Henry bil wasilah mantana simkuring alhamdulillah tiasa silaturahim sareng omong bieuta aya ieu aduh beungat punten santesan sok salahadiah yes aduh ngomplong beuteuh benar kersana Kang Hendrik bil wasilah mantana alhamdulillah simkuring tiasa silaturahim sareng arang dieu Nukusim kuring diberi hormat kalian ku Allah dimuliakeun. Mudah-mudahan bantana ku Allah sing dipaskeun yuswana amin. Sehat wal afiah jiwa ragana. Mudah-mudahan ditenteram ayamkeun rumah tanggina. Kalian mudah-mudahan dihasilkeun segala pamaksa dan mantana amin ya Allah ya Rabbal. Waktu sekalangkung segenap jamaah kaum muslimin wal muslimat wabil khusus warga masyarakat kampung Pager Maneh ini ditulis bapak-bapak ibu-ibu parikan mudi para remaja-remaja santriwan oge santriwati mudah hadirna ieu tempat nu seureuk pribados lebih hormat kalian ku Allah dimuliakeun kalian mudah-mudahan
wabil khusus doa dina ieu penting kusim kuning dilimpahkeun ka sada para ibu-ibu anu keur ngarariung bari geulis tuluy tarunung da pedah marakecin. Mudah-mudahan sada ibu-ibu ku Allah dijauhkeun tina sifat lalieur jeung bararingung, amin. Lengkah jeung paripola ibu ku Allah sing diturunan pitulung ngan rek titip jeung nyihape omat ka ibu-ibu ulah sok babaripun najan bogan salaki hayangan sarung nyanung Tutaliwat nini nu disaramping mudah-mudahan sing lalengit kapusing, amin. Manah mandar sare nini ku Allah dijadikeun jalmi-jalmi anu leuwih eling. Mudah-mudahan eta nini kade ulah sok wani-wani mamake calana legging. Sabab bisi kat bapak ping-ping ke bisi direwan ku. Tutaliwat bapak-bapak akang-akang sare nu dikaropeah mudah-mudahan hirup urang sing leuwih berkah, amin. Manah mandar urang sare ku Allah diirodah tiasa sejarah ka tanah suci Mekah Madinah. Sabalikna ti ditu mudah-mudahan urang sadaya sing naramahan sawah naramahan kula kajian imah nu bargah ka beli mobil nu mararewah. Mudah-mudahan nu tukang dagang, tukang usaha, tukang bisnis sarare ku Allah sing dipaparinan berkah sehingga urang sadaya malah mandar ku Allah dijadikeun jami istiqomah tiasa ngalaksanakeun ibadah sehingga leuwih getol ka masjid berjamaah, leuwih giat ngaji ka madrasah, amin. Mudah-mudahan nu amin-aminan nu jaromlo sing buru-buru geura nararikah nu geus nikah mudah-mudahan sing nararama maksudna nama barokah lain nama pemajikan atau jawajah dalam hari ini susah kecuali pangkatna abah. Kalian mudah-mudahan nalika dipunut ku rahayu bicara kuno kawasan maut ngaranna mudah-mudahan urang sare sing nyicingan dina maut husnul khatimah, amin. Papisah raga jeung nyawa titik terakhir urang sararea sing mampu mengucapkan dua kalimat thayyibah la ilaha Muhammadur Rasul la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah yusadayana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah, amin ya Allah ya Rabbal. Begitu kalangkung para pemuda kali para pundi mudah-mudahan Allah dijadikan jalmi-jalmi anu sejati, amin. Sehingga para pemuda-pemudi nu aya dieu wanci ku Allah dijadikan nu tiasa jalmi ngabakti ka Gusti Nu Maha Suci, sehingga para pemuda-pemudi dijadikan ahli-ahli syawargi. Ulah sampai jadi para pemuda nu mental pengekor tiap poe pagawean ngan cuman mo paling banter naik mo sapa poe ngajijiwir ko bahkan minang saka sabab loba ngadahar minum nu kotor ko nu tungtungna tereh ko. Mudah-mudahan para pemuda-pemudi di tempat ku Allah dijadikan para pemuda-pemudi nu giat ngalaksanakeun taat, amin ya Allah ya Rabbal. Langkung dipayun puji kali syukur urang panjatkeun ka Allah Rabbun Ghafur. Nu mana Gusti Allah parantos ngairodah ngainayah ka urang sadina ieu saah sehingga alhamdulillah urang sadaya parantos siasa ngarimung bulung hepak berbayak sadia hablah mubarakah anu mulia. Kalian tinangtos hadirna urang dari petempatan kita mangrobikeun sebuah pembuktian urang keur ningalikeun rasa syukur ka Pangeran. Naon sebabna karena sendiri diciptakan ku Allah sebagai jelmi di paparinan kanikmatan puhara luar biasa sehingga wargi sadaya ngomongkeun tentang kanikmatan tong boroning ningali kana hiji-hijina kanikmatan cacak lapat nikmatan wae adalah lapat nu luar biasa. Naon sebabna sabab lapat nikmat lamun saur murang kali santri kasukeun lapat kuliun bahkan kuliun tanpa batas. Naon ari lapat kuliun teh itu mah bahasa cek santri pamupimus sirakinil kuliyu ka asalin wa aksudul naun hartina cek urang lamun di kota mah hartina teh adalah universal lamun cek urang kampung mah lapat kuliun teh lapat naponok ngan eusina montok komo lamun leukeun di rorojok insyaallah kan warna leuwih gede di Mang Orok dulur sadaya ya Allah kantenan upami ningali kanikmatan ti Pangeran bisa jayadoskeun pikeun urang sebagai insan luar biasa lobana jeung kuharana nu kumaha kajian ti urang di papadian ramo alat parenting itu lamun tujuan rek itu gara kanikmatan jelas moal tiasa ngetang kana kanikmatan diayakeun alat parenting itu kalkulator ngaranna rek efek kaluar ti negara mana lamun tujuan itu kana kanikmatan yakin moal mampu tiasa ngetang kana kanikmatan bahkan
kajenting diayakeun komputer Pentium 4 Pentium 5 sebagian Pentium 17 separibasa namun tujuan ngitung gara kalimatan yakin moal tiasa ngitung gara kalimatan bakat tinggal naon bakat tinggal lobana eta kalimatan subha Nabi akan Allah ngadikeun dina Al-Qur'an surga si Allah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ayeh ngayayain pada Allah jeung sawareh dewa kaharayang ampun cing atuh ceu akang menang-menang ganjaran di bulapan Allah balik ti dieu teh sing inget cek Rasul di mana ejil mak main ayat Quran tuluy nu nguping geudana ngajawab bulapan Allah najan teu apal harti teh nyaho di mana asal ikhlas manahna maka pirang-pirang malaikat bakal pamintakeun hampura pikeun jelema nu daek ngajawab bulapan harayang dipamintakeun hampura ku malaikat siap ngajawab bulapan Allah si kompak sadayana siap wios deui handa wios yuk supaya kompak kuring di kodoan kumaha ngodoanana di mana panangan kuring meber jawab secara si kompak Allah itu siap ulah waka eureun lamun can ngeupeul awas balikan deui wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha di tengah-tengah nih baca kuih can ngepul macan ulah waka eureun aja kunaon bawa panjang teuing ngahaja bisa bersesak napas mudah-mudahan disukan sing calalakeun amin naon aku artosna wallahu a'lam bisawab wallahu a'lam bi muradi surga si Allah lamun teh mah urang pager maneuh aya rasa kapanasaran hayang ngitung sare kalimatan nu dibikeun ku pangeran mangka tantu wal aya batasan walangan bakat tinggal seurna eta kanikmatan subha luar biasa kalimatan di pangeran dulur sadaya bahkan Al Imam Abu Bakar bin Shattab manterang kata